kitabu adabil kasbi. Ari kitab eta buatnakeun pirang-pirang adab tata krama nakasab. Adab tata krama kasab wal ma'asi. Ma'isatun ma'asi. Jeung pirang-pirang kahirupan. Wa huwa jadi kitabu adabiyah kasbi al-kitabu salisu eta kitab anu katilu min rubnya adati tina saparapatna pirang-pirang adat min kitabi Ihya'i Ulumuddin tina kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamda muwahhidin. Nahmadu muji kuring tek musannif. Allah kagusti Allah hamda muwahhidin saperti mujina jalma anu nauhidkeun anu bertauhid ya saperti mujina jalma nauhidkeun in mahako anu narima leungit atau narima lebur narima leungit fi tauhidi dina nauhidkeun muwahhid naon ma perkara siwal wahidi anu salianti zat anu sahiji al-haqqi anu hak wa talasa jeung tegasna beak ieu mah siwa muji kuring ka Allah saperti muji na jalma anu nauhidkeun anu leungit nya nauhidkeun wahid perkara salianti wal wahid hak wa numajjiruhu jeung ngagungkeun kuring ka Allah tamjidaman saperti ngagungkeun jalma yusarrihu anu martelakeun ieu man bi anna kulla sain kana saestuna sakabeh perkara ma tegasna perkara siwang selain Allah batilun anu batal batal leungit wala iya tahasa jeung teu marduli ieu man jeung teu marduli ieu man wa anna diatapkeun kana anna kula saeun wa anna kullaman jeung saetuna sakur-sakur man fis samawati anu tepi pirang-pirang langit wajib bumi layah luku eta teu bisa ngadamel teu bisa nyieun ieu man kabeh dubaban kana laleur walau wijtama jeung sanajan narima kumpul ieu man kabeh lahu kana ieu dubab wala pirosan jeung teu kana kaper teh simeut leutik kana kaper wa nashkuruhu jeung syukuran kuring ka Allah idropa karana ngaluhurkeun Allah as-samaa kana langit karena ngaluhurkeun Allah kana langit li ibadi pikeun pirang-pirang abdina Allah sakpan mabaniyan sakpan bari jadi papayon mabaniyan anu diadegkeun wa mahada jeung ngamparkeun Allah al-ardo kana bumi wa mahada jeung ngamparkeun Allah ngadadasarkeun jeung ngamparkeun Allah al-ardo kana bumi bisapan bari jadi amparan lahum pikeun ibadah kabeh wa pirosan jeung tegasna amparan atap tafsir kana bisaton wa kawwara laila ala nahari wa kawwara jeung ngubangkeun teh nguyerkeun wa kawwara jeung ngubangkeun Allah alaila kana peuting ala nahari kana beurang ajala tuluy ngajadikeun Allah alaila kana peuting libasan kana saperti pakaian pajalan jeung ngajadikeun Allah an-naharo kana beurang ma'asan kana tempat kahirupan lian tasiru supaya sumbar ieu ibadah kabeh tiba-tiba padli dina neangan nugrah Allah wayan taisu
yang tasiru ibtiwa ifali ini nugrah Allah wa yang ta'isu jeung hudang ieu ibadah kabeh bihi amdoro hatil hajati intiasan wayan ta'isu jeung hudang ieu ibadah kabeh bihi kusabab ibtiwa ifali udang andoro atil hajati doro tabaru ya tina ngahandapkeun pirang-pirang pangabutuh intiasan kalawan hudang anu saestuna wa nusalli jeung maca shalawat kuring ala rasulih ka utusan Allah alladzi anu yasduru biji saha al mukminuna iman kabeh ana haudihi tina talagana ieu ladzi rasul rawaan bari pirang-pirang anu seger dia mukminun tina talagana ladzi rasul rawaan bari pirang seger ba'da wurudihim dina sabada datangna ieu mukminun kabeh alaihi kana haud datangna utosan bari pirang-pirang dahaga wa alali jeung muga kawarga kanjeng Nabi wa sahabat jeung kabarang sahabat kanjeng Nabi alladzina tegasna zaman-zaman lam yada anu teu ninggalkeun ieu ladina kabeh ti nusrati dinihi dina nulungan agamana kanjeng Nabi teu ninggalkeun tasammuron kana singkia jadi singkia sailana tasammuron kana singkia wan kimasan jeung nya-nya wasallama jeung kasih Allah tasliman kalawan kaselamatan kasenobah amma ba'du biasa anapa sabada mata bismillah alhamdulillah shalawat kana nabi fa inna robba arbabi tasaytun mangeranan pirang-pirang makhluk sanes anu mangeranan pirang-pirang pangeran Asayatuna anu mangeran pirang-pirang makhluk wa musabbibal asbabi jeung anu nyababan pirang-pirang sabab jala eta ngajadikeun ieu rabbal arbab al akhirata kana akhirat daros sawabi kana pakuan ganjaran wal iqobi jeung siksaan wa dunya jeung ngajadikeun kana dunya darot amahuli kana pakuan atawa tempat kana pakuan ujian wal idrobi jeung goncang wal tasammuri jeung singkil wal iktisabi jeung kasam walaita jeung lain naon at-tasammur singkil dunya maksuron eta diwungkulkeun alam maadi kana tempat balik ke akhirat maksuron eta diwungkulkeun kana diringkeskeun alam maadi kana akhirat duna maasi henteu kahirupan bali masuk balik tarik kehidupan dari atun eta jituhan lantaran ilam malik kan akhirat kamu inun janulungan alaih kana ma'an padunya terdunya mazru'atu akhirati eta tempat tatanduran akhirat jadi pasawahan akhirat wa madarajatun jeung wa madarajatun wa madrajatun jeung tempat asup ilaiha kana akhirat wa nas jama-jama salah satun eta ya tilu rajulun kai lalaki jama maksudna kai lalaki sagolahu anu nungkulkeun ka rajul naon ma asup ka rupa rajul anu ma'adi tinggal tina akhirat na rajul hiji ayat rajul nu sibuk ku urusan kehidupan tinggal tina ibadah bahwa rajul mina halikina eta tina sapeuna jamruk sakabeh warajulun jeung lalaki sagolahu anu nungkulkeun ka rajul naon ma'adu akhirat na rajul anu ma'asi tinggal tina rupa rajul
Pawa tari rajul mina faizina eta tina sapenganjang bagja kabeh. Nah, sapenganjang beruntung. Wal aqrabu jeung ari anu leuwih deukeut ila i'tidali kana mejehne wa etari aqrab asal itu eta jang katilu. Allazi anu sagola nungkulkeun kalazi naon ma'asyu kairupan lazi lima adi pikeun akhiratna lazi awatari lazi minal muqtasidina eta tina sapalina jama anu meujehna kabeh walayanala rutbatal iktisodi man lam yulasin fi talabil maisati man hajas sadari walayanala jeung moal menang rutbata iktisodi kana martabat meujehna moal menang kana martabat meujehna sahaman jalma lam yulazim anu henteu nepi teu ngamayangkeun sahaman jalma lam yulazim anu henteu nepi iman Pitala dia ma'isyati yang kehidupan tetapi manhajas sadadi kana jalan bener walayan tahindo jeung henteu hudang maksudna mah moal hudang sahaman jama tolaba anu neangan ieu man adunya kawinya wasilatan bari jadi tukang lantan ila akhirati kana akhirat wazariatan jeung tegesna tukang lantaran malam yata'addab salagi henteu make tata krama ieu man pitolabia yang ieu dunia biada bisyariati ku pirang-pirang adab tata krama syariat agama moal hudang moal tanginas jalma nu neangan dunia karena jadi tukang lantar akhirat salagi teu make tata krama dina keneangan dunia wa adabu syariat. Waha jeung inget nahnu ari kuring nuridu eta bakal ngadatangkeun kuring awrodayu ridu eta bakal ngadatangkeun kuring adabat tijaroti kana pirang-pirang adab tata krama pirang-pirang dagang wasinaati jeung pirang-pirang pagawean waduru bil iktisabati jeung pirang-pirang warnana pirang-pirang kasan wasunaniha tadi adabah wasunanaha jeung pirang-pirang pasunatan ieu tijaroh sinaatilah wa nusyarrifuha jeung bakal martelakeun kuring kana adab fi khamsati abwabin dina 5 pirang-pirang bab al-babul awwalu ari kaiji fi fadlil kasbi ada tetap dina martelakeun kautamaan kasan wal hasi jeung ngagegereh teh nganjurkeun alai kana kasbi babul sani ari bab anu kadua fi ilmi sahihil bai'i eta tetep dina nganyahokeun be anu sah jadi jual beli sah eta tetep dina nganyahokeun ngajual anu sah wasiroi jeung meuli wa muamalati jeung pirang-pirang muamalah al-babu salitu arung katelu pibayani adli eta tetep dina mertelakeun adil fil muamal dan muamalah al-babu rabiul kaopat tibayani ihsani eta pina mertelakeun gawe alus pihak dina muamalah al-babul khamisu ari bab kalima fi sapaqati tajri eta pina mertelakeun mikawalasna jeung dagang ala nafsi kana awakna tajir wa dinihi jeung agamana tajir al-babul awalu ari bab anu kaiji fi fadil kasbi eta pina mertelakeun kautamaan kasab wal hati jeung ngareh alih kana kasbi amma mina kitabi anapun ari kautamaan kasab tina kitab Al-Quran faqaulu ta'ala saeta dawan Allah ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asya
Wajana jeung ngajadikeun kami anaro kana beurang masan kana tempat kahirupan. Pada karohu tuluy nyarioskeun Allah hukana waja'ana fi ma'radil imtinani dan tempat pertelana maparin nikmat atanapi maparin nugrah. Dina tempat pertelana maparin nikmat. Wa qala jeung ngadaung Allah taala wajana jeung ngajadikeun kami lakum pikeun aranjeun kabeh fiha di ieu arabi ma'isa kana pirang-pirang kahirupan qalilam ma saeutik pisan taskuruna syukuran aranjeun kabeh eta ma li taukid ya qalilan qalilam ma taskurun saeutik pisan syukuran aranjeun kabeh. Paja'alaha rabbuka nikmatan wa talaba asyukra alaiha. Pajala tuluy ngajadikeun kana ma'ais saha rabbuka pangaran anjeun nikmatan kana nikmat. Wa talaba jeung nyuprih Allah atanapi rabbukanya wa talaba jeung nyuprih kanitah. Wa talaba jeung nyuprih ya rabbuka marentah rabbuka asyukra kana syukuran alaya kana nikmat. Wa qala jeung ngadaung Allah taala laisa alaikum junahun an tamtahu fadlan mir rabbikum laisa alaikum eta madarat karanjeun kabeh. Naon junahun dosa. Laisa alaikum adalah naon junahun dosa. Naon dosana tajadi badatina junahun. Antab tahu yang nyupri aranjeun kabeh fadlan kana nugraha min rabbikum tipar aranjeun kabeh. Maksudna mah teu jadi dosa ka aranjeun kabeh. Aranjeun nyupri nugraha ti pangeran anjeun. Wa qala jeung Allah taala wa akharuna yadribuna fil ardi yamtahuna min fadlillah. Wa qauna jeung ari jamun sajian kabeh yadribuna sanesna lempang aya siruna. Yadribuna eta lempang ieu akhurun kabeh pilar di bumi. Yabdaguna bari nyupri ieu akhurun kabeh min fadlillah ti anugerah Allah. Wa qala jeung Allah taala fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Pantasiru tak kudu sumebar aranjeun kabeh pilar di bumi wabtagu jeung kudu neangan aranjeun kabeh atau kudu nyupri aranjeun kabeh min fadlillah anugerah Allah. Pama abar jana pun ari pirang-pirang hadis faqad qala ta eta geus ngadau kana wasallam. Minaz dunubi eta tina sapana pirang-pirang dosa dunubun ari pirang-pirang dosa layu kafirwa anu teu nyiparatan kana ye dunubun naon illal hammu angin bingung fi talabil ma'isat pidangan kahirupan. Waqala jeung ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam at-tajiru ari jam dagang as-saduqu anu loba benerna. Yusaru eta bakal dikumpulkeun ieu tajir yaumul kiamat sampai kiamat ma'asiddiqina sarta jang nu bener kami waswadai jeung pirang-pirang jalma said. Waqala jeung ngadaung salam man saja ma talaba aneangan ieu man dunya kana dunya halalan baru halal wa ta'affufan jeung ngariksa anil mas'alati tina jajaluk barang penta. Watapupan jeung ngariksaannya masalah tina jaluk wasakyan ala iyalusi wasakyan jeung ngalakukeun ala iyali kakulawargana men wataatupan jeung mikawelas ala jadi kata tanggana men lakia yalko lakia tapa tepung ieu man Allah ka Gusti Allah wa wajhu bari ari rarayana man kal qamari eta saperti bulan lailata badri dina peutingan bulan purnama tanggal 14 teh dina peutingan bulan purnama wa kana jeung kabuktian kana salam jalisan eta di hukma ashabi sarta pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi da tayong ieu poe.
Panadharu tuluy ningali ashab kabeh ila sabin ka pemuda di jaladin anu ngabogaan kakuatan wa kuatin jeung tegesna kakuatan wa qad bakaro wa qad bakaro jeung estu indit isuk-isuk yesab bari lempang gantang yesab sa'i lempang gantang faqalu tuluy ngucap ashab kabeh waiha haza waiha karunya teuing saha haza yesab lau kana lamun kabuktian naon sababuhu kangoraanana yesab wajaladuhu jeung kakuatan yesab fisabilillah eta tetep dina ngabela agama Allah pakai perang pakola tuluy ngadaukan jeung Nabi sallam la taqulu ulang ngucap aranjeun kabeh haza kana ieu waiha Painau karasab in kana eta lamun kabuktisan yas'a eta lempang gantang yesab ala nafsihi karana awakna sab liyakufaha kafayakufu liyakufa karaya nyegah yesab ala nafsihi anu masalati tina jajaluk liyakupa wayugniyaha jeung nyugihkeun nyukupkeun jeung nyugihkeun ieu sabha anafsihi anu nafsi jama-jama ditebutu di jama-jama bahwa tarisan fisabilillah etet ngabela agama Allah wa in kana dalam isab yas'a eta lempang gantang isab ala abawayani karana indung bapa doi payani anu lemah duanana au dzurriyatin atawa turunan diapin pirang lemah liyugniyahum karana yen nyugihkeun yasabhum ka abawayan dzurriyah wa yakfiyahum liyugniyahum jeung nyukupan ieu sabhum ka abawayan alhamdulillah pawa tarisan fisabilillah eta agama Allah wa in kana minal isab yas'a eta lempang gantang isab tapakuran karena kumagungan wa takasuran jeung paloba-loba banda pawa tarisan fisabilillah sabilis syaitani eta pina perjalanan setan. Wa qala salam innallaha satuna gusti Allah yuhibbu atamikarasat Allah al-abda kana Allah yattakhidhu anu ngajadikeun ieu abda al-mihnata kana pagawean lias tagnia karena yang ngarap sugih ieu abda nya ku ieu mihnah anin nasi di jama-jama wa yujidu jemi kangewa Allah al-abda ana Allah ya ta'alamu anu ngaji ieu abda al-nyama kana nyamu wa yatakhidu jeung ngajadikeun ieu abda kana nyamu mihnatan kana pagawean wa fi khabari hadis inna arafan inna Allah ta'ala saytuna gusti Allah ta'ala ibu eta mikarasat Allah al-mu'mina ka jaliman al-muhtarifa anu nyambut gawe menyambut gawe dan bekerja wa qala salam ahallu ma akala rajulu min kasbihi ahallu ma arifang leuwih halana perkara akala anu ngadahar sa alulaki min kasbihi eta tina kasabna rajul wa kulli baikin jeung sakur-sakur jual beli mabrurin anu dialuskeun anu alusna wa fi khabarin akhra jeung eta hadisna ahaluma wa para haluma haluma dipanglewi halana perkara akan modal sami Allah kasbu yadis sani'i eta kasabna tangana jalan migawe
Eza kasabna jadi usahana tangana jeung gawe. Ida naswa di mana-mana nganasehat ieu son. Waqala jeung salam. Alaikum mistikaranjeun kami di tijarati kana dagang. Fa inna fiha karena saya ternyata tijarah tis'ata aksari rizki ayat salapan pirang-pirang perpuluh rizki salapan perpuluh waruwiyat niatkan naon anna Isa dan Nabi Isa salam ro'a eta ningali Isa rojulan ka jalaki papola tuluy ngadaung Isa matasna mari naon perkara tasna eta migawe anjeun sebenarnya mari anjeun migawe naon Kola ngucap rojulan ata'abadu gawe ibadah kuring ente abudu ata'abadu gawe ibadah kuring kola ngadaung Isa man ya'uluka man arisaha jama ya'uluka eta ngabiayaan ieu man ka kanjeun kola ngucap rojulan akhi dulur kuring kola ngadaung Isa aku ka ayurul anjeun abadu eta leuwih getol ibadah eta leuwih getol ibadah min ka tibatan anjeun faqala jeung ngadaus nabiyuna nabi urang sallallahu alaihi wasallam ini saytuna kami la a'lamu eta teu la a'lamu eta teu pati-pati nyaho kami sayan kana hiji perkara yuqribukum anu ngadeukeutkeun ieu se karanjeun kabeh minal jannati tina surga wa yuqidukum jeung ngajauhkeun ieu se kum karanjeun kabeh minana tina neraka illa amartukum ay marentah kami kum karanjeun kabeh di kana se wa inni jeung satuna kami la a'lamu eta teu pati-pati nyaho kami sayan kana hiji perkara yuqidukum anu ngajauhkeun ieu se karanjeun kabeh mina jannati tina surga wa yuqribukum jeung ngadeukeutkeun ieu se kum karanjeun kami tina neraka illa nahayatukum anu nyegah kami karanjeun kabeh anu tina saean wa inna ruhal amina jeung ruhul amin malaikat Jibril napasa eta ngaharewas atana bisikan nah hapasa eta ngaharewas ieu ruhul amin tirau'i dina hate kuring ye harewasna inna nafsan saitun awak-awakan lantam muta eta moal maut ieu nafsan hatta tastaufiya seuyan nyumponan ieu nafsan rizqoha kana rizqina nafsan wa in abtoa jeung sanajan kenor ieu rizqoha anha dari nafsan fattaku allaha wajmilu fit talabi fattaku atau kudu takwa aranjeun kami Allah atau Gusti Allah wa ajmilu jeung kudu ngaluskeun aranjeun kami fit talabi dina rezeki amaro marentah ieu ruhul amin dia ijmali kana ngaluskeun fit talabi rezeki walam yakwa jeung teu ngucap ieu ruhul amin utrukut talaba lapan utrukut talaba utruku kuningakeun aranjeun kami at-talaba kana rizki umakolat tuluy ngadaung ya ruhul amin fi akhirih dina panungtungan ieu napasa dina panungtungan ieu dawana walayah milanakum istibqa'u syai'in rizki ala antat lumuhu bimaksiatillahi ta'ala walayah milanakum jeung ulah ngajurung saestuna ka aranjeun kabeh naon istibqa usain ngitung-ngitung kendor hiji perkara nyari rizki nah jurung ala antak lubu kana yen neangan aranjeun kabeh kana yen atau nyupri kana yen nyupri aranjeun kabeh kana rizki bejak siatillahi ta'ala kumaksiat Allah ta'ala fa innallaha karena Gusti Allah la yunalu eta moal dibeunangkeun moal diperoleh naon mak perkara nyendau anak tersaringan Allah bimaksiatiku maksiat ka Allah wa qala jeung ada wa qala salam al aswaqu ari pirang-pirang pasar mawaidullahi taala eta pirang-pirang idangan Allah taala
Pamanta saja ma'ataha au datang ieu man ka aswak asoba tah menang ieu man minha ka aswak. Waqala salam la ayya kuda yakin arian nyeka temawa. La ayya kuda yakin arian. La ayya kuda yakin arian nyokot. Saha ahadukum salasai dina aranjeun kabeh hablahu kana tambang na ahad. Payah tapi ba tuluy ngalasuluh ieu ahad. Ala zohri dina urun tonggong na ahad di papanggul khairun etalun alus min ayat ya tibatan yang datang ia ahad rojulan kahiji lalaki a'tohu anu masian karojulan saha Allah Gusti Allah min fadli tina nugrah Allah payas alahu ayat ya diatapkeun kadinya payas alahu tuli menta iya ahadu karojulan a'tohu mere iya rojulan huka ahad au mana'ahu atawa nyegah teu mere au mana'ahu atawa nyegah iya rojulan huka ahad alus keneh mawa tambang tuluy ngalasuluh di papanggul ureureun tonggong tibatan datang ka hiji lalaki nu beunghar tuluy menta eta marek dibere rek teu dibere. Waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi sallallahu man sahaja ma patah anu mukakeun ieu man ba ala nafsi kana awakna man baban kana hiji baban kana hiji pintu minas suali tina menta tina barang penta patah tah muka keun salong Gusti Allah alaika man sabina kana 70 naona baban pintu na mina pakri tina kapakiran itu sahaja mah anu muka keun ka diri na hiji pintu tina barang penta ka batur maka Allah muka keun ka eta jama kana 70 pintu kapakiran lain beunghar ieu lain. So, seurja manungamen, ya. Seurja manungamen. Di mahna mah baroga gedong. Da sanajan boga gedong oge ngarasana teh fakir we. Kurang keneh bae. Wa ma atarjana pun ari pirang-pirang dawan sahabat faqad qala ta eta geus ngadaung Lukman Hakim libni ka anak laki Lukman Hakim. Ya bunaya anak laki-laki kuring istagni kudu ngalap sugih anjeun ngalap beunghar anjeun bil kasbi ku kasab halal ania pakri tinggal tina pakir tidak arti sok anjeun teh kudu kasar ngalap beunghar ku kasab tinggal tina pakir ulah sampai jadi jama pakir sok usaha painau karena saya tuna kalakuan jeung tingkah maptakoro eta teu pati-pati pakir saha ahadun jama qottu sama sakali illa asobau aingkeuna ka ahad naon salatu solim tilu pirang-pirang perkara rikotun kaiji ipis jadi lemah segeramanya rikotun kaiji lemah ti dini nagamana man wadokun jeung lemah ti aklihi dina akana man wazihabu muruatihi jeung leungit kajat ni kana man leungit kaera wa azamu jeung ari anu leuwih gede leuwih pohara min hazi salasi tilesan ini tilu istighfafun nasi eta ngitung-ngitung jinan ajama-jama atarpi ngahina kana jama-jama istighfafun nasi eta ngahina kana jama-jama di kamen tadi tarik kasampenya
bagus kasam daripada barang penta kabatur. Ngan kade ulah sotenan jadi kasam teh jadi buah carita kasam. Lamun teu hasil katingali ngarukna, katingali bingung. Waqala jeung ngadauh saha Umaru Umar ranu layak mudu kana wa yaqulu layak mudu ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Maksudna mah ieu teh ulah cicingnya gitu. Layak mudu ulah cicing ulah diuk teh saha ahadukum sanyen kabeh an talabir rizqi tinggal tina neangan rizki wa yaqulu jeung ngucap ya had Allahumma rzuqni. Yo hungku Allahumma rzuqni. Allahumma Gusti urzuqni muga ngarizkian Gusti kabeh. Faqad alimtum tasnya aranjeun kabeh anna samaa kana langit la tumtiru eta teu ngahujankeun ieu sama dahaban kana emas wala fiddatan jeung teu kana perak. Jadi kudu jeung syariat nya. Ulah hakikat wungkul ngadu'a kudu jeung syariat teh. Ngan syariat anu kaduga we kaduga anu mampu. Ogan bro ti luhur teh sakarung emas teu nya. Sakarung perak atau pucung hua tina handapkeun sajadah teh. Ya. Duit sakantong. Wa kana jeung kabuktian sa Zaid bin Maslamah Zaid bin Maslamah ya gerisu eta melak pepelakan. Ya gerisu eta melak ya Zaid fi ardihi dina tanahna Zaid. Fayaqulu faqala tumucap lauka Zaid sa Umar anu asobta bener anjeun bener gitu cenah kudai kepelakan asobta bener anjeun istagni kudu ngalapsugi anjeun anin nasi ti jama-jama ngalapsugi ti jama ulah butuh ku manusia kudu ngalapkeun ku sorangan yakun tah kabuktian ieu istagni aswana eta leuwih ngariksa lidinika kana agama anjeun wa akroma jeung leuwih ngamuayakeun laka ka anjeun alaihim ngelehkeun itu nas kabeh wa akroma jeung leuwih ngamuayakeun laka ka anjeun alaihim ngelehkeun nas kabeh bener tak kudu kitu kudai kepelakan mencek bahasa pun lancet mah baheula naon anu beuki sok pelak naon anu beuki sok pelak kama qala saperti ngucap saha sahibuku membatur anjeun kabeh uhaihatu tegasna uhaihah palan azala ala zawroi al miruha inna karima alal ikhwani dulman palan azala tulis eureun kuring palan azala tulis eureun kuring ala zawroi kana tanah zawro teh tempat kepelakan agniruha eta ngawalakraan kuringha kana zawro. Maksudna mah eureun kuring ngawalakraan tanah zawro ku pepelakan. Inna karima saetuna jalma anu mulia alal ikhwani mungguh pirang-pirang dulur. Dua mali eta jang ngabogaan harta banda. Wa qala jeung ngadauh Sa'id bin Mas'udin nuranhu
ini saya tuna kuring la akrohu lan ibtida eta yakin mikang ewa kuring an aro kana yen ningali kuring ar-rajula kaya laki parigon bari anu nganggur la fi amri dunyahu henteu jadi tersibuk la fi amri dunyahu henteu katungku dina perkara dunyana rajul wala fi amri akhirati jeung henteu dina perkara akhirat rajul kuring mangewa ningali hiji lalaki nganggur luntang lantung we teu sibuk neangan dunya teu sibuk amal ibadah wasuila jeung ditaros saha Ibrahim ani tajri pijama anu dagang as-sadufi anu loba benerna ahwa naha ari tajirus sadu ahabu eta leuwih dipikarasat ilaika mungguh anjeun amil mutaparigu atawa jalma anu jongjon li ibadati kana ibadah qala ngadauh Ibrahim at-tajiru ari jang dagang as-saduku anu benerna habu eta leuwih dipikarasat ilaya mungguh kuring li anau karana tajirus saduk fi jihadin eta tetapna jihad perang yati datang ka tajir naon asal setan min tariqil mikyali tina perjalanan sakaran wal mizani jeung timbangan wa min kibali akhdi kana qabli mah memeh wa min kibali ahdi jeung tina arah-arah nyokot wal afoi jeung mere faizahidu tuli merangan ieu tajir ku kasetan aya nu naros ka Ibrahim naha alus kene jalma anu tukang dagang nu jujur mulai dipikir semua anjir atapi jalma nu tekun ibadah jongjuan ibadah dawan Ibrahim jalma anu dagang nu loba jujurna itu leuwih dipikir set mungguh kuring sabab tajir saduk itu perang jihad datang setan kurangan tak keteran datang setan kurangan tak timbangan datang setan tak eta tenang nyokot teh akhli teh kitu nyokot ti batur meuli atau ngajua ieu mah ka batur payujahiduhu merangan tajir huka setan wa qala paujeng nyulayaan ka Ibrahim saha Al Hasan wa Hasan Basri fi hadza dina ieu tajirus saduk kumaha cek Hasan Basri mah aya cek Hasan Basri mah halus keneh jalma anu tekun ibadah daripada tajirus saduk wa qala jeung adaus saha Umar anhu ma min maudiin tepati-pati tina hiji tempat yatini au datang ka kuring naon al mautu maut tina ieu maudi ahabba sipatina maudiin ahabba anu leuwih dipikaresep ma teu aya min maudiin tina hiji tempat ya tidak tangka kuring naon maut ini maudi ahabba anu leuwih dipikaresep ilayya mungguh kuring min mautinin tibatan hiji tempat atasawaku anu nyieun pasar kuring pina ye mautin li ahli pikeun ahli kuring abi ngajua kuring wa astari jeung meuli kuring Wakola jeung ada usal hayatamu hayatam rubama yabluguni
anir rajuli yaqo fiya fa'alkuru istigna'i anhu payahunu dalika alayya rubama yabluguni terkadang tepi ka kuring nah ibu tanya rubama yabluguni terkadang tepi ka kuring naon anir rajuli ti jelalaki ya qau anu ngupat ieu rajul tiya di kuring sigura mah terkadang tepi ti jelalaki nu ngupat ka kuring nyaritakeun kuring Pazkuru tuluy nyaritakeun kuring istighna'i kana ngalap sugihna kuring teu butuh teh anu ti rajul tayahunu tuluy enteng jadi enteng teh gampang naon dalika itu yaqo ngupat alayya ka kuring maksudna mah aya jamak nu ngupat hayatan ya kahayatan terkadang tepi ka kuring aya hiji laki nu ngupat ka kuring kuring mah inget we ngalap sugih da teu butuh ieu ku eta jalma tah ku diupat ku batur teh ringan we kana awak kuring wa qala ila sayyubu ayyub kasbun ari kasanti anu eta tetep dina ye kasab saeun ari hiji perkara ahabu eta leuwih dipikaresep ilaya munggu kuring min sualin nasi tibatan menta ka jama-jama ari kasab eta kasab teh hasilna teh saeutik leuwih dipikaresep munggu kuring tibatan barang penta ka batur wajaat jeung datang naon rihun angin asipatun anu niuk tarik atana pingagelebung di lembah hari di sagara pakola ngecap saha ahlu sapinati ahli parahu li Ibrahim bin Adham ka Ibrahim bin Adham rahimahullah wakana jeung kabuktian Ibrahim mahum etap sartana ahlu sapinah kabeh fiha ilai sapinah teg ahlu sapinah ka Ibrahim ama taro nah henteu ningali anjeun hazihi siddata kana ieu kapayahan faqala tuluy ngadau Ibrahim ma hazihi siddatu meta naon hazihi siddatu ari kapayahan inna masiddatu pasti ari kapayahan karipuhan al hajatu eta mikabutu ila nasi ka jama-jama Pakola jeung ngadauh sa Ayyubu Ayyub. Kola ngucap li ka kuring sa Abu Kilabata Abu Kilabah. Ieu zam kudu netepi teh kudu ngamayangkeun. Ieu zam kudu netepi anjeun asuko kapasan. Fa inna rina karana sugi minal afiati eta tina kariksa. Yakni ngamaksud Abu Kilabah al-gina kana sugi anin nasi ti jama-jama. Waktu ucapkeun di Ahmadah ka Ahmad naon mak lapadna. Ma ari naon perkara takulu eta ngucap anjeun. Iman di jama jalasa auliu iman ti bayati di imahna man au masjidi atau di masjidna man waqala jeung ngomong ieu man la a'malu muami gawe kuring saean kana hiji perkara hatta ya tiani sehingga datang ka kuring naon riji kuring ikpahman kumaha tah pendapat anjeun jama nu diu di masjid atawa di masjid tekun wa ibadah kuring marok muami gawe naon-naon sehingga datang ka kuring di kuring faqala ila Ahmad Ahmad hadza ari man rajulun eta lalaki jahila anu bodo ya rajul al ilma kana nyamu ama sami nahan teu nguping ieu man
kaulan Nabi kadauhan kana salam innallaha saytuna Gusti Allah ja'ala eta ngajadikeun Allah rizki kana rizki kami tahta dilli rumhi dina hanapeun hiu tumbak kami wa qaulahu jeung kana dauhan Kanjeng Nabi alaihi salam diatapkeun kana kaulan Nabi dina zakaro dina waktuna nyarioskeun Kanjeng Nabi apa kana manuk pakola pingaruh Kanjeng Nabi tagdu indit isuk-isuk ieu toer imason bari nu kosong telihna atau nama lemped beteungna kosong telihna imason kosong telihna wataruhu jeung balik sore-sore ieu toer bitonan berpinuh beteungna pazakaro tuluy nyarioskeun Kanjeng Nabi ana kana saestuna toer tagdu eta indit isuk-isuk ieu toer fi talabir rizki dina neangan rezeki wakana jeung kabuktian saha ashab salam pirang-pirang salam yatajiruna eta dagang ya ashab kabeh fil barri di daratan wal bahri jeung di sagara wa ya'maluna jeung migawe jadi bekerja ya ashab kabeh fi nakhilihim dina kebon korma nah ya ashab kabeh wal qudwatu jeung ari turut bihim eta tepa ashab kabeh wa qala jeung adaus Abu Kilabah Abu Kilabah li rajulin kai jalaki laan haroka yakin ari ningali kuring ka kanjeun tatlubu bari neangan anjeun ma'asaka kana kairupan anjeun sahabu eta leuwih dipikarasak ilaya mungu kuring min an aroka tibatan yen ningali kuring ka anjeun fi zawiyatil masjid dina pojokan masjid atana dina juru masjid fi zawiyatil masjid dina juru masjid ibadah we waruya jeung diriwayatkeun naon anna Auza'i saestuna Imam Auza'i lafya eta patepung ieu Auza'i Ibrahim bin Adham ka Ibrahim bin Adham wa mau ngasih ka nu kabeh teh Auza'i Ibrahim ta Adham sallallahu Allah wala unuki jeung eta turun pundukna Ibrahim hazmatu hatobin ari sabeungkeut suluh atana pisahurun suluh mangga ari sabeungkeut suluh pakola tuluy ngadawu Auza'i lahu ka Ibrahim ya Aba Ishaq he Aba Ishaq ilamata nepi ka iraha ilamata eta nepi ka iraha haza ari ieu ihtitob ngalasul ikhwanuka ari pirang-pirang dulur anjeun kapayakti yakuna ka eta nyukupan ieu iwan kabeh ka anjeun pakola Ibrahim da kudu ninggalkeun anjeun ni kakuring an haza tina ieu istitob ngalasul ya Aba Amri Aba Amrin Painau karena saya tuna kalakuan jeung tingkah balagoni eta tepi kakuring. Naon annau saya tuna kalakuan jeung tingkah man eta sahajama wakopa anu cicing ieu man mau kipa mazalatin dina tempat cicing kahinaan ditolabil halali dina neangan perhalal wajabatah wajib atau mistik wajabatah wajib lau pikeun man naon al-jannatu surga. Jadi Imam Auza'i tepat tepung ka Ibrahim. Ibrahim keur mamangweul suluh. Ait Imam Auza'i ka Ibrahim. Aba Ishaq bade nepi ka iraha atuh salira ieu ngalas suluh. Tuh dulur-dulur bakal nyukupan ngajamin ka salira.
Aitek Ibrahim dakni an haza kuliahkeun anjeun ngakuring anak tina itu keun lah kumaha kuring eta ya Aba Amrin aya tepi ka kuring beritana bahwa jalma anu cicing dina tempat cicing kainaan keur neangan berhala maka mesti pikeun eta jalma sorga mata usaha mah ulah gengsi-gengsian halus keneh melian rongsokannya nu barang sapulang pulung bari jeung maling mah goreng halus keneh mulu naon melian rongsokan gitu rongsok beli kumpulkeun diseret kana roda tegengsi daripada eta make dasi jeung korupsi teh Wakola jeung ngadaus Abu Sulaiman ad-Darani laisa lain naon al ibadatu ibadah indana mungguh urang sarea antasipa eta yen nyipatan anjeun qodamaeka kana dampa suku dua anjeun kuring baru suku dua balas salat antasipa eta nyipatan anjeun qodamaeka kana dampa sulanjeun wa gueruka bari ari salianti anjeun yuqawitu eta mere kakuatan teh mere kadaharan eta mere kakuatan ieu goer laka ka anjeun lain ibadah mah lain kitu anjeun nyipatan dampa suku ya kuring bareuh bengkak bakat ibadah bari dijamin ku saha ku batur walakin ibda jeung tetapina kudu ngamimitian anjeun birohi kaeka kana roti dua anjeun pa'akhiz huma tuluy kudu ngariksa anjeun pahari tuluy kudu ngariksa anjeun huma kana rogi pae di situ halal tumma tak budu tuluy ibadah anjeun ini nu alus mah kieu sok usaha heula jangan dahareun jadi Mekah mah baheula ku roti tulis kitu ibadah wa qala jeung ngadaus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu yunadi bakal ngagero saha munadin anu ngagero yauma kiamat sampai kiamat ayana eta di mana bugodoullahi ari pirang-pirang jama anu dipikang ewa dipika benu ayana eta di mana bugodoullahi ari pirang-pirang jama dipikang ewa ku Allah fi ardi di bumina Allah payakumu tuluy nangtung saha alul masajid pirang-pirang jalma anu jajaluk di pirang-pirang masjid pahazi tah ari maqalah Mu'adz pada qala Mu'adz mana pahazi tah ari maqalah Mu'adz ucapan Mu'adz mazammatu syar'i eta nyatadna sara li suali kana jajaluk wal ittikali jeung tatagenan ala kifayatil alyari kana katukupan pirang-pirang jalma anu lian jeung sejen guerun agyarun kana katukupan pirang-pirang jalma sejen waman jeung sajama laesan teu aya lau eta pikeun men naon malun harta banda maurus pun diwariskeun palayun ji tah moal nyalametkeun ka men min dalika tina itu soal naon illa kasbu angin kasab wa tijaratu jeung dagang